Wa'lam jeung kudu nyaho anjeun annal imana kana yen satemen-temena iman billahi ka Gusti Allah ala salasati aqsamin eta netepan kana tilu pirang-pirang bagian. Jadi iman teh aya tilu bagian. Imanin taklidiyin tegesna kahiji iman taklid, iman anu bangsa taklid. Nah, kayak di lamun aya gunanya ari iman cenah kabaga saberiji bagi tilu. Hiji iman taklid. Wa imanin tahqiqiyin jeung kadua iman tahqiqi. Wa imanin istidlaliyin jeung katilu iman istidlal. Iman anu bangsa istidlal. Naon ari iman taklid pataklidiyu mangka ari iman anu bangsa taklid. Iman teh eta mah iman taklid cenah. Naon iman taklid teh? Wa eta ari taklidiyu ayata kida eta yen nekadkeun si iman. Nekadkeun si jalma bi wahdaniyatillahi ta'ala kana wahdaniyatna Allah ta'ala. Nekadkeun kana hijina Allah subhanahu wa ta'ala. Bari nekadkeun kana hijina Allah nanti taklid dan kalawan taklid. Taklid demang nuturkeun taklid iman taklid nuturkeun eceuk gitu. Taklidian kalawan taklid bi qaulil ulama kana ucapan para ulama bin ghairi burhanin tina bari henteu aya dalil. Jadi taklid eta mah iman kana wahdaniyatna Allah. Iman ente ka Allah iman saperiji Allah teh hiji. Cek saha cek guru. Naon dalilna duka. Eta mah iman teh disebut iman naon? Taklidi. Wa hadza jeung ari ieu iman taklidi layak manu eta henteu aman. Iman taklidi mah teu aman. Tina naon minat tazalzuli. Minat tazalzuli tina goncangna. Minat tazalzuli tina goncangna iman. Goncang iman teu aman tina goncang iman. Bitashkiki musyakkikin ku ngamang-mangkeunana jalma nu ngamang-mangkeun. Oh tanya ente iman ka Allah, iman sabariji Allah teh hiji. Cek saha hiji, cek guru. Naon dalilna? Duka. Ente mah tuh ya lamun Allah hiji, tah ieu ngamang-mangkeun ieu. Lamun Allah hiji banyak mampu kawasa ngadamel makhluk musakieu sok ente nyieun barang jieun we ieu ngamang-mangkeun ieu ente barang jieun tulina itu loba nu dijieunna bakal mampu ku sorangan nyieunna heueuh nya euy moal tuh jadi mang-mang teu aman teu aman goncang kaimanan teu aman tina goncangna kaimanan kusabab aya nu ngamang-mangkeun ti jalma nu tukang ngamang kubur. Nah eta mah iman taklid. Jadi supaya kuat urang teh ulah iman teh ulah iman taklid. Tapi saur ulama sah wae cenah iman taklidna jalma. Sah. Ngan teu aman tina goncangan kaimanan kusabab ayana jalma nu ngamang mangkeun. Diuji keimanan teh bang ku corona. Itu ujian itu. Allah. Ujian itu mah ku adi talaah itu ujian teh bakal luar biasa. Urang teh diuji ku panyakit. Kadua diuji ku rasa sieun. Katilu diuji ku kalaparan. So, muali lagi harga mobil bakal marurah,
bakal aya membeli mobil, harga kulkas bakal jarang atuh. Pada mah jual beli enak mulai terame, mulai terpayu. Kalau jelema geus teu pikiran hayang barang kuy nu kali itu, pikiran kumaha supaya bisa dahar. Ya ini kepegal gitu. Diuji na kunaon ku kalaparan. Lamun geus diuji ku kalaparan eta ending sabab kada fakru ayyakuna kufran. Deket-deket kafakiran. Fakir, lapar karena aya na kakufuran. Palaur naon? Loba jalma-jalma anu kalufur tina sabab kafakiran. Tak hati-hati. Mudah-mudahan sing dikuatkan keimanan ku Allah wangi. Urang keimanan urang, keimanan dulur urang, tatangga urang, kabehanana doakeun ku urang sing dipaber kakiatan iman ku Allah Subhanahu wa taala. Masih mending naon penyawat budungnya beri tepuh iraha cageurna euy bakin. Ora ada budung dalila kok budung kobong kan yang teh nepakeun ka dieu. Jadi pada anu barudung santri teh. Meureun. Budung teh asik sebenarnya ku disukuran sok moal aya pangnikmat-nikmatna budung santri. Eleh komo nu paskeuna teh bagian tangan. Tiga roda berebutan. Aduh pengalaman lo bisa rasakan eta. Aduh karena buah. Ngercai karena rantangkeun atau napi kana siwurkeun ancelomkeun jeos. Geunah. Ngan udang sare sok ripuhna teh parolekse make sarung make srek tak tadi calana teh kitu make calana wih parah tak tadi calana santri mah bae lain teu boga mangnya boga calana mah ngan teu sombong bae. Mending jadi santri saudara-saudara nikmat jadi santri. Aya dahareun dahar, dahareunnya sare we. Sare teh lapar. Nah, mang sare wae da dahare jadi udah ketemu tuan. Bawa santri mas biasa di lockdown deh rehare. Alhamdulillah. Mana tah? Jadi iman taklid mah teu aman cenah. Teu aman tina goncangna keimanan. Wal hakiki jeung ari iman hakiki huwa eta ari iman hakiki ayat wiya. Eta tekad lurus gitu ayat wiya. Jadi niat hati tekad anu lurus niat hati. Ayat ya eta tekad lurus naon qalbuhu hatena siman ala wahdaniyatillahi ta'ala kana wahdaniyat Allah ta'ala. Ya iman hakiki iman sakna bihaitsu law khalafahu kalawan sakira-kira lamun mah nyulayaan kana hatena siman ahlul ilmi ahli ilmu nyulayaan ngabedaan kana hatena siman saha ahli fima dina perkara tawa anu tekad lurus teh alaihi kana itu mah qalbu hatena siman lama wujida mangka yakti henteu kapanggih fi qalbihi dina hatena siman naon zallatun
itu ti soledad iman teu kapanggih dina hatena salatun ti soledad iman pengkuh we kuat we kaimanan sebab naon teh oh hatena geus kuat tekadna geus lurus gitu dah wal istidlali jeung ari iman istidlal wa eta ari iman istidlal ayastadilla eta nyieun dalil iman jadi iman nanti ku sabab nyieun dalil apa dalil ayastadilla eta nyieun dalil iman minal masmu'i tina barang anu dijieun alasani kana ayana anu nyieun ninggal langit ieu langit aya moal mungkin aya ku sorangan pasti aya nu ngayakeunana muncul we naon dalil di mana-mana aya anu dijieun pasti aya anu nyieun eta iman istidlal wa minal asari jeung tina tapak wa minal asari jeung tina ayana tapak alal muassiri kana ayana anu mere tapak ningali tapak seperti naon bang tutung tina ayana anu mere tapak naon mere tapak tutung naon mere tapak tutung Allah subhanahu raheut teh tapak saha nu mere tapak raheut Allah subhanahu lain peso teu mere tapak kana raheut seuneu teu mere tapak kana tutung cai teu mere tapak kana seger nu mere tapak kana tutung raheut seger wareg Allah subhanahu wa ta'ala di dunia kan pal asaru mangka ari tapak ya dulu eta duduhkeun ya asar alal muasiri kana ayana anu napakan wal bina jeung ari bangunan ya dulu eta nuduhkeun ya bina alal bani kana ayana anu ngabangun wal masmu jeung ari anu dijieun ya dulu eta nuduhkeun ya masnu alasani kana ayana anu nyieun wal ba'ratu jeung ari ayana wal ba'ratu jeung ari ayana tai onta ta dulu eta nuduhkeun ya ba'rah alal ba'iri kana ayana onta masalan saumpamana inil asaru karena ari tapak bila muasirin kalawan henteu aya anu napakan mualun eta mustahil jadi kedah tapak kedah aya anu napakan tah nu mere tapak teh sadayana ge munggul Allah subhanahu awas terinfeksi penyakit naon terinfeksi virus corona tuluy jadi naon hare batuk demam tinggi sehingga mengakibatkan kematian awas nu mere tapak kana demam nu mere tapak kana batuk lain virusna saha Allah subhanahu adnal mu'athir huwa Allah nu mere tapak Allah awas sane bukti dah aya jalma nu terinfeksi tapi teu naon cenah terinfeksi tapi teu naon teu hare sing goreng teh oh itu mah cenah kekebalan tubuhna naon jadi kadinya lupa teh lain eta tadi bere tapak ku Gusti tadi bere tapak anu itu atuh naon jahe merah
naik harga payu supaya daun supaya meningkatkan imun tiap jam 10 ngajejer jelema teh narongong ngomongan belah wetan naon mo yang ari santri tiba-tiba tukang moyan ngomongin gawe mana paling nikmat mah ternyata apa tuh kopi udut oh ya itu nggak isu kerjaan corona sebelum corona karena itu nikmat jika terek bisa ngaji paduli ya penting ngomoyan jadi kademannya iya tikot jadi tikot mah tetap kudu dijaga awas annal mu'athir wallah nu mere tapak teh mungkul Gusti Allah lain peso nu mere tapak kana rahyat lain seuneu nu mere tapak kana tutung lain tapi nu mere tapak kana rahyat jeung tutung Allah Subhanahu wa taala termasuk virus kumaha tuh ayeuna mah carana anjuran dokter ku urang di kumaha apa secara dohir, ikhtiar dohir dituturkan, ikhtiar batin ngadoa ke Allah dipidama. Itu. Karena jam 10, pokoknya jam 11 bang, jam 11. Jam sebaraha? 11. Karek hiji masalah itu aya 17 masalah kudu beres tanggal tanggal 15 mau di 10 hari karek hiji kudu nama sekali pertemuan teh 3 masalah atau 2 masalah kan tuh sabab enteng geus ngarubuh dan baik mas'alatun idza qila laka wallahu a'lam bishawab alhamdulillah rabbil fa'na